Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng Bapak dina pembelajaran basa Sunda. Alhamdulillah urang sadaya masih dipaparin nikmat kesehatan sehingga urang masih bisa diajar basa Sunda dina pertemuan dinten ieu. Satacan urang lebet kenal materi, urang sami-sami bacakeun heula basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga urang kawitan materi ayeuna nu katilu nyaeta laporan kegiatan. Sataacan Bapak bahas tentang laporan kegiatan, pasti sadayana tos harapalnya kenaan laporan kegiatan. Kemudian di pertemuan pertama Bapak bahas tidak perkenalan, yaitu tentang pengalaman organisasi, di mana orang sadayana pasti pernah pengalaman ya bergabung di organisasi. Kita biasana sok dipenta laporana tiap melaksanakan unggal-unggal kegiatan. Dan satacan Bapak bahas ngenaan laporan kegiatan dina materi pertemuan ieu. Mangga urang sami-sami simak video ilustrasi di handap ieu. Mangga disanggakeun sadayana. Diajar di imah ngeunah tumanina. Hai guys, ini guys sih, punten lur, nepangkeun. Nami abdi entis romantis, entis hitam manis, entis calon artis, entis telatan. Geuning telatan. Eta mah baru Karang Taruna we, sok ngomongkeun gitu. Wah, oge kieu ge, entis pemuda Karang Taruna. Nah, pang entis disebutkeun entis telatan teh, pedah kieu caritana. Itu sih gak sih entis. Tis. Mang. Kenaon di dinya? Teu kena naon mang. Ieu we keur ieu meresan kertas. Oh, sugan teh keur naon? Dia jeung Mang. Mun mang. Mang, Keur naon mah di ditu atuh? mang keur naon di dieu? Emang mah da biasa we keur nempoan, bosen di saung bae. Oh. Mah jabat teu aya barudak geuning tadi mah nya asa sepi tadi mah. Oh, muhun mang. Tos ieu panan barudak Karang Taruna tos kagiatan. Tadi teh bagi-bagi masker saurna teh. Oh, Muhun. paingan di saung kalah asa jarempling geuning biasana sok aya hal-hal barudak. Muhun mang. Mang, bade ka mana ieu teh? Kan? Bade ka mana? Nya eta pugu ieu teh karesel biasa sok aya barudak ayeuna kalah jempling nya Mang teh lelempangan wae. Ieu mah gitu. Aduh, naon eta Tis? Kumaha mang? Naon eta? Kela mang kedap mang. Iya duh. Aduh, pabalatak nih. Geuning eta bagi-bagi masker. Naon eta teh? Oh, iya mang, tadi data pan tadi kan baru Karang Taruna pemudana bagi-bagi masker di desa Ciawi Tali mang. Muhun. Heeh. Eta teh datana kitu maksudna mah. Data tulisanna mah datangan teuing ieu teh naon da soalna dipasihan ku si tadi teh ku anggota Karang Taruna dipasihana teh. Oh, terus kanggo naon eta na entis? Ieu saurna teh kieu pedah entis tadi teh pan kuduna mah
isuk-isuk datang teh Hmm. bagian ngabagi-bagi masker efek teh entisna telat mang. Baku maneh mah Heuh, karena mang. telat teh geus hayu Pentingna tuh dah we. mang geus main PS jeung si Adi teh teh jadina teh udang kaberangan. Pan pasti ayeuna we Antuna teh PS katempuhan mang tita ngadamel ieu naon non laporan kegiatan cenah soalna Oh. poe ayeuna deui mang kudu distorkeun ka pakubuna cenah soalna teh kitu. nya atuh Aduh, tinggal ge ah, gawean iya. kuntis Gaweana gawean kumaha maksudna Nya. dipadupasikeun bae gitu ka pakuwu ieu teh. ih maksudna mah ku entis eta jieun heula laporanana Aduh, kumaha sih mang boroning nyieun laporan pan mangge apal sorangan entis asup ka pemudaan Karang Taruna dia kan nembean. Geus nembean pek teh Heeh. kaburangan pisan nyantungna teh ketempuhan we menang tugas ieu nyieun laporan kegiatan. oh gitu Kumaha nya oh, mang. atuh hayu atuh geus pasti tama minta bantuan ku mang deh Apal, mang Mang, ya. mang nuju nyase sugan. geus hayu Wah, gua itu ka bener mang ya. disaung teh Ah, iseun. alhamdulillah. Beulah urang kasaung Aduh. urang kasaung Ayo tuh mang, ayo Heeh. enggal mang ieu. Aduh, ieu arek ayeuna ieu dikumpulkeun ayo tuh. ayo Ayo, ayo. caket eta Ayo. pugu eta saung di dinya Ayo. Eh. Wah, alhamdulillah. Oh, sugan teh mang keur sibuk beusing gitu nya. Alhamdulillah. Tah gitu mang. naon Gitu tah nu jadi hesena naon entis entis teh teh- nu hesena naon nu hesena teh nyaeta ngadamel laporan kegiatan teh. Heeh. Kumaha dapan entis teh apal nyawa-nyawa nya maksudna pan pedah we hayang ngiluan Karang Taruna teh megagah we gitu pan kotempuan sintis cenah ngiluan Karang Taruna cenah kitu. Ari gawena mah pan nyakit apal sorangan entis bisa naon atuh mang. oh da nya apal manggelah keun teu naon da dimaklum entis mah da teu sakola nya tapi Iya, atuh, Mang. keun da masih teu sakola ge aya diajarna pan kudu Nya, nya sih, Mang. kudu bisa urang teh kudu masagi kana naon bae ge bisa gitu Mang kumaha hari ieu nyieun laporan teh kumaha tuh mang terus ai laporan teh maksudna kumaha urang Cing. gitu urang Heeh. ka pakuwu gitu Heeh. mawa ieu data lapor tuh Ieu. cing kieu eta jika nambut upacara kan sok aya gitu pan Oh. lapor hari pan ningali adi entis we pan sok ngajajab sakolanya mang ya enggak poe Senin teh pan ningali nu upacara sok aya nu lapor gitu eta juga gitu eta mah laporan ke upacara maksudna mah beda deui oh. ayo Cing eta ningali heula mang ningali heula Oh, laporanana iya, Mang, cing. tah, Mang, tah. Nah iya berarti non bagi-bagi Buka. maskernya nya bagi-bagi mas kan eta tulisanna mah data naon eta tuh data penduduk nah, yang mendapatkan masker tah naon eta tuh tulisanna teh. tah oh tah aya eta mah Mang. nah Terus Mang kala-kala Mang saacan ngadamel laporan kegiatan. Ai Mm-mm. laporan kegiatan teh naon sih? harinya anu ngaranna laporan kegiatannya geus puguh eta laporan kegiatan nya eta ngalaporkeun kegiatan anu ku urang geus pernah dilakonan Oh, gitu, gitu. Mang. Jadi aya anu bentukna ngaberele misalkan Mohon. eta mah biasana keur sambutan Ya. ke dina misalkan bubaran panitia atau jeung segala rupa eta bentukna ngaguluyur Oh nya nya nya. gitu eta laporan kegiatan aya oge tah salianti anu di naon dilaporkeun Mohon. di naon diucapkeun Mohon. kudu aya oge laporan anu tertulisna Oh gitu. tertulisna. Nu tertulis gitu. Kumaha Mang eta teh? Maksudna Ah, pan aya laporan cenah tadi teh saluna teh aya nu di ieu nya di pedarkeun sorangan gitu teh Mm. dina kegiatan model contoh cenah pembubaran panitia bagi-bagi masker model mohon, kitu nya. mohon. Terus hiji deuna kudu tertulis eta teh ditulis omongan urang teh tak kumaha eta teh. Nya maksudna mah ditulis lain omongan urang da masih anu dilaporkeun secara lisan ge eta teh tina tulisan anu di ucapkeun ku bahasa lisan. Sabenerna mah data namanya data-data dina bentuk tabel oge aya atawa dina bentuk
paragraf bisa didinyana gitu. Terus mang dina laporan kegiatan nu tertulis berarti nyamangnya Mm-mm. eta non bae sih mang. Tah, lamun ngalaporkeun kegiatan anu sacara tertulis biasana nya ieu mah biasana urang sandingkeun heula, urang bandingkeun jeung proposal. Nah, pasti kan memeh nyeun laporan teh memeh kegiatan teh sok aya proposal heula ieu. Tempo heula proposalna. Naon ngaran kagiatanana? Ningali semat-semat ningali barudak Karang Tarunana teh ada ramalan proposal tanaon eta teh dijilid terus teh dipasikeun gitu ka masyarakat ieu bakal aya kegiatan ieu terus dibicarakeun gitu. Eta nya maksudna mah luyu kenal diluyukeun jeung si proposal eta naon ngaran kagiatanana pan ayanya dina proposal. Aya ieu non rancangnya. Nah, eta rancang atawa kasang tukang didinya naon gitu kegiatan teh terus temana naon terus tujuan maksud jeung tujuanna kumaha eta teh terus anggaran biaya didinya aya anggaran biaya terus sasaran sasaran saha tah sanggeus urang apal da pasti pan ari panitia mah kudu apal naon ieu teh tujuan acara ieu teh naon ngaranna terus sasaranna ka saha kudu apal tah engke dina laporan teh nya entis nyieuna hampir mirip jeung si proposal eta. Nah, lamun ayeuna misalkan ari proposal mah kan samemeh nya samemeh kagiatan urang ngimpleng heula ieu. Tah ari laporan kagiatan mah ku sabab geus dilakonan kagiatan eta teh tah tinggal nempo tujuanna naon acara eta teh. Nah, misalkan tadi tujuan bagi-bagi masker sangkan naon misalkan menjaga kesehatan ya usum covid tah tujuanana keur nyadarkeun atau menyadarkan masyarakat pikeun mematuhi protokol kesehatan misalkan tah sanggeus kegiatan teh tujuan eta teh beunang teu ku panitia teh. Nah, eta hiji tujuan jeung maksudna etanya terus sasaran. Nah, kira-kira pan memeh namanya kurang diimpleng gitu dina proposal teh sasaranna ka masyarakat desa Ciawi Tali misalkan gitu. Tah, sanggeus kegiatan teh urang teh naha dina pas prak-prakanana mah naha aya urang luar anu kabagi atawa kumaha gitu. Jadi marangan aya urang luar Ciawi Tali marangan ulin ka dieu naha dibere oge atawa kumaha gitu misalkan eta dina non sasaran tah terus anu paling penting biasana anu sok dipadungdengkeun dina laporan kegiatan ieu biasana sok disebut LPJTA eta laporan pertanggungjawaban cenahnya eusi nama laporan kagiatan keneh nya sok nyokona teh kana anggaran jeung biaya. Nah, jadi didinya engke dilaporkeun ya. Rancangan anggaran biaya sabaraha terus dibandingkeun jeung pengeluaran engkena pas prakanana sabenerna abis sabaraha gitu. Eta kita didinya ge aya nya tulisanna pengeluaran. Aya tah di dieu aya pemasukan ye ti haji ade aya tah. Nya eta lah seueur etahnya di dia tinggal kuntis di gitu nya guluyurkeun we teu naon ti mimiti ngaran acara nya terus kasang tukangna terus temana naon gitu laporan ieu teh terus tah anggaran jeung biaya abis sabaraha kegiatan ieu teh gitu. Terus di dieu teh aya naon deui eta tah sanggeus eta nya urang tinggal panutup kacindekan didinya teh kesimpulan gitu. Kesimpulan tina ieu jadi kacindekan tina acara ieu teh kumaha entis teh gitu. Berarti meureunna lamun laporan kegiatan tertulis mah emang puguhnya aya strukturna nyamangnya sumuhun mimiti meureunna ngaran kegiatan naon terus kasang tukang kegiatan naon terus teh naon deui mang eta teh naon deui eta
tujuannya mang ya. Tujuan di dia aya tah, tujuan eta aya tah eta proposal lagi nyelap di dia aya. Tujuan terus non deui mang. Terus tema waragan Mang ya. Tadi biaya teh nya. Pemasukan, pengeluaran berarti nya. Tah kudu dilaporkeun eta teh sangkan aya transparansi keneh teh gitu. Terus aya deui naon deui mang? Santos waragan eta teh. Kagiatan ieu kagiatan anu dilakonan eta kudu dilaporkeun teu mang? Kagiatan naon eta? Kagiatan kudu dilaporkeun teu? Oh eta pan tadi aya ngaran kagiatan. Terus kumaha bae dilakonan gitu nya mang ya. Beunang teu tujuanana, sasaranana meunang teu gitu. Eta nu tadi contoh kagiatanna ngayakeun naon kitu misalnya teh masker, salian masker teh urang kudu sosialisasi tadi teh jaga jarak misalnya teh naon gitu nya. Mohon. Terus nya eta oge perlu naon teh waktu jeung tempatna di mana. Gitu eta kudu waktu jeung tempatna. Kudu aya eta teh. Kudu aya bener. Jeung lamun kagiatan lomba mah misalkan nya aya nu ngaranna pamilon. Sabaraha urang eta di dinya pamilon peserta di dinya. Eta lamun dina bagi-bagi masker ieu mah tinggal ngitung we panitia nyadiakeun masker sabaraha abis henteu nu dibagikeun tah tinggal ngitung eta. Jadi masyarakat anu meunang masker teh aya sabaraha ratus urang gitu. Berarti intina dina laporan kegiatan mah ngalaporkeun hasil tina kegiatan eta naon bae. Geus puguh pan laporan kegiatan gitu. Jadi gunana pikeun ngalaporkeun kegiatan eta. Gitu. Oh, nyantos atuh aya kitu mah gampil mah. Gampang kuntis ge digawean. Mang reka ditu deui nya hayang leuleumpangan mang mah. Oh, atuh mang. Nuhun nya mang ieu komputerna dianggole nya mang ya. Mangga sok tah. Tah ya ajaran tis. Nuhun mang. Oh, pedah we keur peuting panan main PS bareng jeung urang. Jadi urang kakurangan. Salam mang. Kade mang. Urang diajar di sekolah ge urang tetep diajar keur kebutuhan urang sorangan sangkan hirup teu dipopodo. Ya tadi sami-sami urang sadaya tos simaknya video ilustrasi ieu mengenaan laporan kegiatan di mana tadi sentis kebingungannya bade ngadamel laporan kegiatan di warang ku iya nya Karang Taruna tadi ya. Tapi alhamdulillah baik datanya nya kumaha carana jadi karena kurang lebih ilustrasinya kos itu. Nah mangga ayeuna urang bahas mengenai laporan kegiatan. Nah, pertama di dia aya panyungsi basa, dimana di dia aya arti laporan kegiatan heulanya. Nah, dia laporan kegiatan teh akan mengandung arti ringkasan ngeunaan hiji kegiatan, kaayaan atau hal naon wae nu geus kaalaman atawa kalaksanakeun. Nah, jadi ngaranna laporan kegiatan mah kegiatan harus dilaksanakeun heula nya. Sanes nu teu acan dilaksanakeun, eta mah bentukna sapertos proposal lamun acan dilaksanakeun mah pengajuan bahwa urang teh bade ngayakeun kegiatan ieu. Tapi lamun tos dilaksanakeun anu be bentukna laporan kegiatan. Nah, di dia aya di jenis-jenis laporan kegiatan teh naon wae. Yang pertama di dia ditilik dina cara nepikeunana ya. Yang pertama ditilik dina cara nepikeunana aya secara lisan jeung secara tulisan. Tadi nu sintis bade damel eta nu secara tulisan, tapi tetap lamun urang dipentas secara tulisan. Nah, urang kedah biasa yang ngungkapkeun tulisanan.
mutos dibentuk secara tulisan. Muka 2 ditilik tina eusina. Nah, laporan teh kita aya laporan kegiatan, laporan keuangan, jeung laporan jurnalistik. Tapi nu bade dibahas ayeuna ya laporan kegiatan ya terus pembahasanna. Tapi orang tinggalih lah ya naon wae harti tina tilu laporan ya. Tadi aya laporan kegiatan ya. Jadi di dia laporan kegiatan nyaeta eusina ngeunaan geus dilaksanakeunana hiji kegiatan. Umpamana di dia wae laporan kegiatan studi banding ya, kegiatan lomba, rapat, nu sajana. Misalkan biasanya kelas 11 kita diayakeun geus ke kampus ya, kunjungan ke kampus. Nah eta urang sadaya dipenta dari kegiatan studi banding ieu laporan kegiatanna naon wae kampus nu dikunjungi, naon wae kegiatanna. Terus misalkan kegiatan lomba seueur eskul-nya sekolah urang, misalkan pramuka, PNR yang sajabana, ternyata kegiatan lomba eta nu dilaksanakeun kedah dilaporkeun dalam laporan kegiatan. Atau kegiatan rapat. Nah, rapat oge misalkan OSIS bade ngayakeun nu sakedeung deui bade ngayakeun pemilihan ketua OSIS. Nah, di mana setiap kegiatan eta kedah ditulis ya, kedah didokumentasikan yang laporan kegiatanna ka pembina OSIS, ketua, ka wakil, kepala siswaan. Terus aya laporan keuangan. Nah, laporan keuangan ieu nyaeta ngandung arti eusina ngeunaan keluar asupna duit di hiji lembaga atau perusahaan. Nah, umpamana di dieu laporan jual beli, laporan ngayakeun atau ngaluarkeun barang disusunna biasana ku akunting ya. Nah ieu biasana dilaksanakeun di sekolah-sekolah oge nya, di lembaga lain di perusahaan hungkul gitu. Dimana di sekolah ge aya bendaharana nya. Nah kita anu ngalaporkeun segala sesuatu tentang keuangan termasuk pembelian di sarana-prasarana misalnya ada meser segala rupana dah dilaporkan termasuk pemeliharaan dan perbaikan misalkan lapangan olahraga gitu, kelas-kelas kita pengecetan nah eta biayana kedah dilaporkan sedayana benar atau terus ada laporan jurnalistik. Naon nih laporan jurnalistik nyaeta eusina ngeunaan lalampahan wartawan dina ngaliput hiji tempat atawa hiji hal anu dipandang aya mangpaatna keur umpamana laporan warta kriminal, laporan warta destinasi wisata atau kuliner. Biasana lamun jurnalistik apalnya kumaha cara wartawan nepikeunana engkornya. Nah itu biasanya si peliput berita itu menyajikan berita sesuai dengan manfaatna oge nya. Kunaon eta diliput gitu. Nah, pasti aya dina tata cara dina jurnalistik eta. Oke, seterusnya dia sami-sami bisa tingali materi nu kadua kita mendar perkara laporan kegiatan. Dia pertama aya fungsi atau manfaat, kedua bagian-bagian isi laporan, itu tahapan-tahapan musuh. Nah, ieu kudu urang sami-sami apal heula naon sih fungsi bagian-bagian isi laporanna jeung tahapan-tahapan musuh laporan. Pertama di dia fungsi atau manfaat. Jadi laporan kegiatan teh lagu fungsi pertama alat pikeun informasi, kedua bukti laporan pertanggungjawaban, ketilu dokumen pikeun kegiatan pikeun taharupna,
Kaopat sumber pengalaman jeung batur. Kelima alat pikeun ngalakukeun pengawasan. Jadi laporan kegiatan geus ukur-ukur dibentuk aya manfaatna nya. Jadi kurang bisa ningali oge seberapa berhasilkah gitu kegiatan anu dilaksanakeun eta bahwa aya hambatan-hambatanna pikeun jadi pengalaman orang supaya bisa ngayakeun kegiatan sejenis leuwih alus deui, leuwih sae deui. Nah, terus kedua di dia pembahasan tentang bagian-bagian isi laporan. Tapi mungkin Bapak bade bahas deui sistematika dina penulisan laporan ieu nya. Nah, ieu saenteuna isi laporan teh aya babaraha kudu ngandung babaraha item-item di dieu nya. Pertama ngaran kegiatan, dua tujuan kegiatan, tilu tempat dimulai kegiatan, kali opat para pamilon, kelima waragrat, 6 proses kegiatan, ketujuh hasil tina kegiatan. Nah, dia bagian-bagian nu temenang nepi ka teka tulisnya dina bagian laporan kegiatan teh dia kedah sadayana dilaporkeun. Nah, para pamilon ini maksudna peserta nu hadir dinya, waragrat itu maksudna tadi biaya kegiatanna kedah dilaporkeun oge. Kedah sabarahana supaya transparan ya. Aya unsur KKN gitu. Proses kegiatan kumaha jeung hasil kegiatan oge kumaha apakah dina pelaksanaanna mungkin aya hambatan-hambatan atau hal-hal nu teu ya. Selanjutnya tahapan-tahapan nyusun laporan. Nah, di mana jadi aya tahapan-tahapan nu kedah orang perhatikan ya dina nyusun laporan. Pertama di dia nangkukeun heula jejer laporanna, jejer judul laporanna. Tadi nu seperti sentis di karang-karang eta kegiatan bagi masker. Kedua nyeun rangkai laporan. Rangkaian laporanna ti naon heula dengan tujuan tadi kan dengan waragratna biayana terus nanti ruang lingkup lieuna laporanna yang proses kegiatanana kita kudu ngarangkai nyusun. Katilu orang kumpulkeun bahan-bahanna catatan kegiatanna supaya orang rangkaianna benar-benar pas gitu ya. Susunan kegiatan kita teh bagian mana wae ya, supaya terhilap terbuat. Keempat, ya benar rangkaian laporan teh orang susun jadi laporan hiji karangan lengkap. Oke, si tiap-tiap bagian eta tiap-tiap rangkaian eta orang susun jadi hiji karangan. Nah, terus orang edit laporan kita lawan merhatikan isi jeung bahasana. Ya, tetap ya bahasana kudu lemas, kudu halus, kudu sae supaya kaharti oge kudu bahasana. Eta bagian-bagian tahapan orang nyusun laporan ya, supaya benar-benar jadi laporan anu sae nu bisa diaya lanjut. Nu katilu nyusun naraga laporan kegiatan. Kumaha ya cara nyusun naragana? Kedah urang perhatikeun heula. Pertama, unsur jawaban dina laporan kegiatan. Nu ngandung sip 5W hiji ka ieu. Naon tah 5W hiji ka teh? Pertama, what nya naon. Kedua, why kunaon. Katilu wu saha. Keempat, where di mana. Kelima, when iraha jeung nepu kumaha. Kelima we irana kabeh ku dina laporan ieu teh kedah dijabarkeun ya. Tapi pasti urang ge kedah ngarujuk dina proposal kegiatan nu urang susun pertama kali heula tah kumaha.
Anu kedua nah ya tempe aya sistematika penulisan laporan tadi kan aya bagian-bagian nu bisa dipisahkan. Tapi orang tetap kedah merhatikan sistematika penulisan laporan kegiatan. Nah aya sistematika A jeung sistematika B. Nah naon sih sistematika A jeung B teh ieu? Nah itu perbedaanna antarana nyaeta dia sistematika A nya aya jejer kegiatan kasang tukang teh latar belakang tempat jeung waktu kegiatan pamilon jeung calagara jadi pamilon pesertanya calagara panitiana. Kelima pedaran kegiatan genep penutup. Nah, pedaranna kudu dijabarkeun ya kumaha sih pembahasan tina kegiatan eta. Nah ieu nu kurang leuwih sasingkat-singkatna laporan kegiatan kedah susunana sistematikana sapertos kieu kedah aya genep item sapertos kitu. Dan dia aya di sistematika B. Nah ieu leuwih komplit di mana laporannya biasana organisasi-organisasi nu vital ya. Yang penting ya kedah aya sadayana dina seperti di OSIS gitu. Masuk Karang Taruna tadi. Nah ieu kedah penuh pertama ya bubukana buka teh aya naon wae pasang tukang belakang ya sebelumna pos kumaha urang ngayakeun teh maksud jeung tujuan kegiatanna mengkuan kegiatan mengkuan teh ruang lingkupnya kegiatanna pos kumaha ulah ngayakeun kegiatan tapi ngacapruk mana-mana kegiatanna tetep kudu aya ruang lingkupnya. Nu kadua eusi laporan aya jejer kegiatan judulna kegiatan naon tadi misalkan bagi masker. Kedua waktu jeung tempat kegiatanna di mana jeung iraha. Terus pamilon jeung calagarana hasil kegiatanna pos kumaha. Nah, terakhir dulu udah aya panutupnya. Pastinya aya buka aya panutup. Nah, dia aya kacindekan jeung tindakan tadi kesimpulannya. Nah ya bisa dipisahkan, bisa dilengitkan salah saeukeuna kunaon sababna karena tadi kedah ngandung unsur 5W nah, dia dina sistematik penulisan ya apa ya atau ngajawab tadi prinsip 5W ya oke kitu wae pertemuan dina dinten kali ya tur nuhun Bapak ucapkan kasadayana sareng hapunten jadi kesempatan dina penyampaian materi dina pertemuan kali ya atur nuhun atas perhatianana ampura bila kesempatan jadi nya alhamdulillah rabbil alamin billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.